bahagiakeun budak nu leutik keneh nu dialajar puasa. Jang sahur isukan piraku dek mencit hayam. Makaning hayamna keur ngaranog. Tuh tingali boolna dikuat ka kieu. Salah langap deh. Nu ieu mah da bandingan hayam kasayangan bapana. Tapi lamun dipeunci teh bebeja ka bapana sok sieun engke di adat. Ah ning kahareup loba keneh pagaweun kolot mah dek nyeusuhan. Lieur ieu teh yang harapan bulan puasa teu baroga duit. Yang harapan bulan puasa mah usum bangsat cenah kamari oge motor si Dado. Aya nu mauk cenah cek nih oge. Ih, cerarieun aya nu mah puguh ih. Seseuheun loba budak alulin bapana teu usaha ngadepo we jeung ngadepo wedeh henteu ah. Lieur. Ning keneh nyeusehan heula aya mah. Ah mending keneh katen si Sulasri kitu. Mending keneh ka paciringan. Daripada ngawadul mah dirinya. Nang nyari ke mana? Katen si Sulasri. Erek naon katen si Sulasri? Yang piduiteun mah Lah, duit sarua mau kita balaraga duit. Mai ka mana? Erek nyeuseul mate tinggal di seuseuleuh loba. Poe ieu panas kieu tuh. Heeh, kan bae jeung katen si Sulasri. Ai banyak. Nya sok. Kurang lada si Ucil mah ah. Udah aku marasa. Inilah kene. Lah kene. Im. Hayam nyeuseul ieu teh. Lain cenah bejana aya cuci dana mah cenah loba bangsat cenah nya. Bukannya. Misararieun ceuy. Loba bangsat rek bulan puasa mangkaningannya. Oh, terbararutuheun duit modenan. Buru kena tuh cerek nyeuseul ya teu kuat ih. Itu aya orok. Baru sing hirup motor geus aya nu mau kampus kamari. Pamajikan gering rewe atuh duit teu boga ngan alhamdulillah ya motor aya nu mereng nginjem bari jeung disewa. Iya sih heula ah. Ieu da di tumuan ku budak leutik ieu cuma ah. Si kaburu ceurik. Di zaman kiwari loba pisan kan nyeri komo di tamah moneter laliar asa ngadahar koleter Naon mah? si Saridam kenaon bapak kudu nyurudut gitu make motor Saridam Ayo mah kenaon? keur moe jawaan mah teh dan geus ka mana apa ngahajak ka dieu teh Ngahaja mah pan karasa urang di ditu di tempat ojek da gunung ojek si Dado eueuh pan motor si Dado leungit. oh puguhan mah oge apal dicek nih tadi teh cenah bejana mah bener motor si Dado teh leungit hade maneh Saridam lamun nyimpen motor teh cinta rapi maneh teh usung bangsat ayeuna mah pandedek puasa ih baru tuhan duit Ulah tuh malah geus lah. Ieu hiji deui atuh. tah kitu poe keun bisa mah teh sopan ieu teh jeroan kolot nam Mun leutik kitu atuh. nam diu keur di Bagus, Mak. Saridam awas teh kotok Mana, siapa Mak? tuh Bener itu tinggali kotok. Aing pama kunaon atuh sate Saridam tapi ning ti kotok sia teh tah Sebel mah urang kaget. urang kitu lah mah Ojek harap kieu ya Allah. Kamana atuh nya motor di Saridam ka mana? Atin kuriling silah lalieur goblok. Tuh si Idam euy, hareuge diobongkeun. Sobek do. Asli maneh mah biasa nage urang tuh anu sarebewan. Oh atuh pan motor maneh leungit. Leungit da motor teh. Keur pamajikan lalieur. Teu baroga duit ya mending ayeuna teh bulan puasa. Mah hirup dan mending ojek ge sarepi da. Sing sadar we do hirup mah. Sing sadar sabar. Goblok. Dado mah jahat. Ih kabit teh. Do. Aya deui awewe nu nanyakeun maneh. Ada mana piduiteun eta nu nanyakeun. Lain Dodo sia makan duit wae atuh. Saha tuh da? Awewe do nanyakeun deui maneh. Awewe lieur, awewe wae. Duit ayeuna nu kudu dibutuhkeun Kan ieu mah awewe nu nanyakeun manehna. Geus sadam tah. Si Tina apalah tinggal. Tina mana dam? Tina liang tai. Oh, Dodo, galak Dodo mah. Geus urang wae motor ah. Maneh
ini si ganungan ngadar seblak di mana? Nang beli biar diceni, tapi menit lada. Masa ngasih nih si ganungan seblak teh. Nah atuh. Pang diakeun. Nakan ka dia. Atuh ke mata. Mung ini si ganung lada, mung. Saream. Banyak. Ya harga. Iya, jabat baru duit. Itu si Silastri geuningan. Barudak ayeuna mah ada seblaknya. Kerasa lah dan lagi aku. Si Mari dieu geuningan. Kata tadi pangih teh di ditunya. Nani asa karek jol ka dieu. Panekna Silastri aya di dieu. So kata bisa rek ngalobrolkeun masalah ieu remaja-remaja da mama geus kolot bayeuna ge mama rek naheurit cai jabaningan itu jahitan popoyan. Alah nakan soek. Ayo Sok, Mak. Tri, meni cacamulan ngedahar seblak teh. Udah ngeunah atuh ngaran kurang lada yeuh. Aya naon perlu naon ka urang? Minta solusi, kumaha boga duit. Itu kan teh bulan puasa jaba jamugan teu boga duit ieu teh. Open BO meh tere. Hanya urang kudu open BO atuh. nyuh. Geus urang ka itu ulah nya. Heeh sok atuh. Ieu naon lah saat yang penting budak teh kalaparan budak kering. Menirek munggah teu boga mun kamu sama aja. Ieu naon? Neangan duit. Itu wau tuh. Si kehet teh sabat ditinggalkeun bieu ka pos ronda panci ke naheur cai. Aya nu mawa atuh da teuing kumaha. Lah lieur ari erek ngahareupan puasa sagala di gubuk bangsa teh. Jabaningan cungkir ieu tinggal saputang muncek aing gubuk kabehanana atuh bangsat ieu teh eueuh jangan goreng asin deui. Kuat ka panci-panci di bawah bangsat. Make bebel dagang wae. Naon saridam? Si kehet maneh teh sopan pisan ka kolot teh. Pisan kasopanan maneh mah. Watiti mah dede khawatir deh. Sia teh lain seserian kehet istighfar ka kolot teh. Pan ieu ge istighfar ka kolot teh mah. Ya heuh, ieu teh parabuhut naonan keun dialungkeun ka kolot pisan kasopanan keun lieur teh panci leungit. Manya mah. Subangsat ayeuna teh kade maneh cing tarapti. Oh, atuh kumaha? Bulan puasa mah usum bangsat apa bangsat? Heeh. Bangsat langsung. Bawa baju. Koyan. Ayo nyukutan baju. Mana? Mabuk. Balik bug mah teh. Beli teh wa. Au. Mana bener-bener, Pak? Bener-bener mati, Pak. Panon, cili. Kurang.
lah modal heula geus. Tungguan heula rek modal heula bangsatna. Kalau aing capek. Capek sia mah. Bulukeun modalna. Ayo ah. Bangsatna rek modal heula. Lila Tinggal. tengor mah itu batu. Coba anteng boleh. Buru modalna aduh. Tuh, geuningan galo teh. Beres ah. Masuk buru atuh. Ayo, balik deui. Liur. Capek euy. Iya. Teh tahu kan apalin deh. Ya mami teh era. Pukul-pukul suka dia makan mak. Asuh. Adam euy. Bi lu pasukan ka mana mah? Teu apal. Tapi aya turun ieu Dam. Jika nama mah. Om mana om heula. Mak, si Dodo. Buru ah. Di balik layar, Bro. Di balik layar, Bro. Ma capek. Ma capek, Ma. Anjing, mana bocor kawan. Aduh, kecepet. Aduh, yuk kecepet ada. Idam. Aduh. Tamat. Anjing. Tamat. Sudah di mana ya? Goblok tinggal leungit. Jangan. Anjir.